Ai cek pamajikana teh. Panggil dukun cenah. Oh. Ai cek dukun teh. Ah, imah keuning dege sirungan cenah. Oh, udah iung Kang. Awi ngomong. Mang, ih sabaraha mang dong, Mbak? 2,5 juta. Bisa diketeng tuh, Mang, cenah. Ai cek kieu teh. Naon ngagayot. Dicapluk ku hiu teh. Langsung coplok. Alah, itu kan masa depan nanti kumaha. Oh, langsung dikulup eta dogna. Alah dikulung aja. Lembar ya. Oh, Segane iya bener. jeung deui eta. Dikulung aduh. Eta terongna, heuh. Terongna si kumis langsung dipepes. Pakai surawung. Rasukan kebayang tambihan cahayana dan dosan sederhana mojang piasnya dirasukan kebayang tambihan cahayana dan dosan sederhana mojang piangan. Ngenang suarana we. Halo, di mana? Ya di dia ya keur nungguan ini. Aya naon? Henteu cenah aya beja. Si Egi teh cenah jeung awewe duaan. Oh, saha? Teuing saha awewena teh? Ini kuat bodas pisan. Waduh, sampurkeun yuk. Ayo tah yuk. Oh, ayo. Ayo sampurkeun. Ayo. Yuk. Sekolah kelas sabaraha? Kelas genep Kelas genep di mana? Sekolah di mana? SDN Langansari. Oh, Langan Sari anu sakat lampu merah teh ya. Nah. Gitu. Oh, mohon. Kelas genep ya teh berarti bade lulus meureun. Iya. Ayeuna mi teh saha neng? Dea. Oh, mohon. Linggih di mana, Bumi? Eta di belakang. Oh, di Pengkar di. Nah, Oh, nya. Tetangga lembur berarti nya. Oh, mohon. Duaan wae tuh. Tuh, nya. Oh, Saha ieu ieu teh. saha? Latihan nyanyi cenah sekolahan gitu. Untuk orang guru teh. Terus di mana? Ieu tenangan barudak teh araya. Kemarahan tuh. Luka tos kaki dul kawetan itu araya. Umumkeun di masjid di Daratang. Orang cika nupae mah dikumpulkeun masjid mah. Umumkeun itu kayak ngarariung ibu-ibu bapak-bapak sama salametan syukuran. Ngumarek acara naon tuh yang teh kemana? Kemana deui atuh da? Dan duit teh da eueuh. Aduh, duit naon atuh da. Duit mah tuh. Burung rongsokan. Ngaprak-ngaprakan teh ka solokan. Mun tuh digegel anak pona. Diceupan we gitu mah. Oh, benar. Jadi kumaha tuh? Teu abdi nanya ieu saha heula ieu? Dia nya kenalan atuh bro ku abi. Kenalan heula tuh Ieu atuh. saha heula ieu saha heula? Hah? Saha ieu saha? Awewe. Ieu urang di mana? Orang mana? Orang mana ieu? Orang Aring. Orang Aring. Orang Sunda atuh sok taros atuh. Neng bumi mana di mana Neng? di Pangkar. Oh, di Pangkar. Aduh. Putra saha Neng teh? Rasanya. Aya di dari. Asararewas kumaha tuh? Maya cara geur ya. Alhamdulillah. Aduh. Awas modus neng lah. Nya. Beak opat ya awe ge. Odolna kardus nih. Alah, ampun. Ya cara naon ngariung di dieu teh. Jadi kieu ieu teh aya PR sekolahan Oh, cenah PR. nyanyi mohon ke kamu di panggung samenan. Oh itu kursus ka dieu. Oh guru seni panginten. Ah, saha Oh, saha. sabi mah seniman gitu. Oh, Saya seniman. guruan seniman. Aduh, ampun. Kumaha tuh, Kang?
Kita sarare baski. Minggu kamari amprok jeung si kumis. Kunaon si kubis kunaon dewa cenah. Oh iya. Kan konten kamari teh ngajakan proyek gali sumur. Ngajakan ka kuring teh. Cing teh aya naon ieu teh, Mis? Aya proyek yeuh lumayan. Di mana? Di Pondok Bali. Uluh. Aipokna teh kalah nanyakeun taneuh teh 2 ember. Ambo. Cina. Ember. Tah, dun cenah. Ai kamari cenah cek si Egi. Nempo maneh cenah mawa taneuh 2 ember. Ye, ieu teh taneuh teh yeuh. Sesak galian sumur. Galian pasir. Si horeng teh si kumis. Gali sumur da micin taneuhna ka mana bae. Ngaliang muku. Ieu juga beurit. Nya urang teh di kedutan da lumayan keur ngarug. Ngarug gawir. Arek moal proyek gali sumur teh. Teu hayu wae iraha sukan cenah. Mangka tah ka Pondok Bali teh. Geus nepi di lokasi teh nya sanu rek dihandap. Cek si kumis teh. Kumis we dihandap, urang nu nimba. Nyanggeus atuh. Eta mah nya jerona teh 10 meter. Amprok jeung taneuh liat. Gugurawokan. Don cenah. Ruas. Da bari udud teh di luhur teh ki aya naon? Naon, Mis? Coba alungkeun linggis cenah. Linggis. Heula. Balik tah, mau linggis. Alungkeun kurang teh. Awas, Mis. Langsung nancep tah linggis teh. Olah naon? Anu liat teh nancep. Anu lihat mah, suka ka kumisna. Itu Kaki aman. Cebok aduh. Bae beak sabelah si tuh. narapidana. Sudah nama. Naon cing? Eta non narik nyambut linggis ku kikieuanana yeuh. Berge. Aduh. Udah sing urang teh awakna leutik. Krempeng gitu. Kunahan, Mis? Siga nu kasetrum gitu. Gandeng sia don, ieu dipaguh-paguh teuing sia. Tarik napas, Mis, tarik napas. Tarik napas we, babacaan, Mis, babacaan. Gandeng sia. Cenah gitu. Eta mah kuat kesang teh nya pan dihandap mah ngekebnya. Ngekeb keluar kesang. Nyambut linggis. Hiji nomor hiji mah ulah hitut di jero sumur. Bauna teu leungit-leungit ngulik bak we di dinya. Dongna we. Amanah ti laluhur. Aya tah setengah jam mah. Geus dibere cai alung naon? Cai marimas nu karitu lah dialung-alungkeun da haus teh meureun. Eta mah budang. Cuk si kumis teh kunaon, Mis? Bunang linggis teh cenah. Terus dihandap teh Eta naon, Mis? Eta cai. Wah. Cai nyusu don cenah. Aya cai bisa nyusul leutik keneh berarti cai. Beri ala we. Obat kan caina nyusu keneh. Cai nyusu cenah. Tuh bahasa naon nyusu. Nah. Si horeng teh cai laut bijil hiu. Langsung eta mah ose-osehan. Kikieuan trekelan siga monyet babon. Kikieuan kabayang aduh teh kunaon, Mis? Aya hiu dihandap. Ai ceuk hiu teh naon ngagayot. Dicapluk ku hiu teh langsung coplok.
Alah, itu kan masa depan teh kumaha. Oh, langsung dikulub eta dogna. Alah dikolong aja. Lembar ya. Oh, Segane iya bener. jeung deui eta Kolom aduh. eta terongna heuh. Terongna si kumis langsung dipepes. Pakai surawung. Begitu hajat eta si kumisnya geus nepi ka darat gitu. Teu sadar langsung balik ka imah. Langsung mandi. Langsung mandi. Waduh. Begitu geus dipelucunan arek kejebur teh nempo ka handap. Sadar ya. Pas nempo teh ruas bogana eueuh. Pingsan di dinya teh. Ai ceuk pamajikanna teh. Panggil dukun cenah. Oh. Ai ceuk dukun teh. Ah imah keuning dege sirungan cenah. Oh, udah iung kan. Awi ngomong. Mau balik. Kok aman sirungan dua nyangka. Mau balik aja. Astagfirullah. Geus cager tah eta bogana geus normal deui. Ya. Kamari ngajakan. Aya naon? Ai ceuk si kumis teh. Ieu urang kebagian panitia cenah. Panitia naon? Muncit sapi dititah ku RW. Ngajak urang. Nah, aku baik cara muncit Mis. Ka eta sukuna heula talian. Nya urang bagian talian suku nu hareup. Si kumis bagian suku nu tukang. Ke heula Mis. Ieu sapi-sapi ti mana? Oh bejana mah ceuk RW teh. Ti ieu padepokan Silat Sato. Oh iya. Kumaha cing? Rupa silat kumis. Oh, awas Mis kada ieu padepokan Silat Sato bahaya ieu sapi. Wah, tenang urang geus pengalaman cenah Begitu tambang dikaitkeun kanu suku tukang teh Neje. Wah, ceng. Nyangsang ya. Nyangsang. Jebul-jebul di PWD. Bukan jauh Oh. Aduh, kamana si kumis ya yang ngaclong. Tah, geus beres di dinya teh nya cerita muncit sapi teh. Ngajakan deui ka kuring teh. Meuli domba. Aduh, Mbak. Oh, Domba ya. itu duaan ayeuna mah. Jeung si Cuking. Cuking. Tiluan. Dirempel cenah, cerita teh dirempel. Kemana ieu belanjana? Ka ditu ka PWD cenah. Tiluan cenah beh yeuna negosiasina beh lancar cenah. Hayu mangkat tah. Tah geus nepi di lokasi teh. Ih kawas kieu nya ada karek apal loh. Jual beli ieu lah non hewan pasar hewan lah gitunya. Ceng teh kieu cara belanjana euy. Aya nempo batur mah ih sabaraha? 2 juta. Keprok. Bayar. Oh, kontan. Kayak beda sorangan Oh. kumis mah. Aya urang ngobrol jeung si Cuking teh nya. King, kadila King. Ieu mau ujang cicing wah. Teuing atuh. Boga duit nah henteu ieu. Ujang kumis teh. Oh. Cing urang sampeurkeun heula. Mis. Eta geran nego eta domba alus. Domba obong ditandukna murilit. Oh cicing heula urang nempo heula batur. Begitu aya nu cocok ya, domba obong nu sabelahna deui. Tah ieu cocok ieu. Sok Mis buru tawar. Nawar tah kanu boga dombana teh. Oh. Mang, sabaraha mang domba? 2,5 juta. Bisa diketeng tuh mang? Cina. Erakeun urang geuh jeung si Cuking. Aduh, King, erakeun King ah. Oh, caca ada tuh. Nah, Si kumis. Cing cek domba teh heuh. Anjing aing hirup kene diketeng anjing.
Gue siap domba teh, udah domba obong apa meureun. Emang aing domba apaan ya udah. Kawas banteng kumaha cokorna teh. Sweng. Oh, kumaha don. Mang kumis teh keur nukangan. Nyuruduk tah domba obong teh. Beunang sukuna teh. Wah, ya badan. Acep domba teh naon? Tang di kuantanan ku kuring sia diketeng suku sia cina. Tawar deh ya. Aduh. Kunahan, Mis? Aing digadil ku domba anjing cia. Di bongohan deh. Ayo kumaha dah. Ka ditu na teh cenah. Nya balik teh tulus meuli domba mah. Teka tiba Mun arek tukang jampe. Yo, Mis mun arek tawar meunal domba. Ngeus di pasar wae domba nu geus paeh diketeng bisa. Domba mayit hirup diketeng anjing. Tuh si Komis tuh. Mana? Tuh itu tuh. Tuh. Kumaha cokorna. Tuh, ya. Pecwe. Aduh. Bisa eta duaan. Tuh, sahanya. Si Cuking teh heuh. Ayo orang balik. Tuh aing mah. Cik lah. Gara-gara beli domba keteng teh kieu, cik lah. Aduh, si Idul nempo aing kuda lompatan ieu nu ngewa ka aing lah. Oh nya. Oh, dia judes wae barang. Mang. Ieu aya teh kotok, Mang. Kotok aduh lah. Nah, dia nu ngewa barang kira merek mah Kos juri gua Oh, nya jarudas ka urang teh. Diukeula Jadi kieu suku duh. Aduh, nya geus diubaran teh, Mang. Encan diurut acan. Alah, nya. Oh. King kumaha tuh King? Kumaha deh? Heeh tuh pangurutkeun coba. Aduh. Kumaha nya? Tuh nyeri tuh ngali. Aduh, King jari King. Tadi kaget ya King jari King. Nyeri atuh. Cenah diurutkeun, Mang. Heeh nyeri. Repotan dia waduh kai King. Ambe cager. Asuh King. Cager. Mang, gila ambe cagernya. Aduh, udah King gaulang anjing, gaulang kawan. Judas ka aja le ke sarwana anjing sia. Tokor aing nyeri sia King sia.